Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ye video ieu urang kasih judul kebersamaan dengan keluarga dalam khidmat piket P3N di KUA Wanayasa. Ngebersihan lingkungan oge ngebersihan hati pamugi. Alhamdulillah dinten ieu teh nyata dinten Kemis 12 Februari 2026. Abdi ngalaksanakeun tugas piket minangka P3N di sekitar KUA Wanayasa. Dina momen ieu alhamdulillah abdi teu nyalira aya istri tercinta sareng anak bungsu anu ngiringan ngabersihan lingkungan. Ngored rumput di sisi bangunan KUA Wanayasa. Sok sanaos katingalina sederhana tapi ieu mangrupikeun pelajaran hirup anu luar biasa. Mana hiji ngabersihan lingkungan bagian tina iman. Dua kebersamaan keluarga ieu sumberna sakinah. Katiluna atuh anak diajar tina teladan lain ukur omongan. Salami kurang langkung sim kuring sareng istri 10 tahun rumah tangga sejak 16 Oktober 2014. Pahit manis kahirupan parantos kaliwat, tapi ku kebersamaan dina amal kebaikan sapertos kieu Allah masihan ketenangan dina keluarga. Mugia momen sederhana ieu janten kenangan terindah, janten amal jariyah sareng janten edukasi yen keluarga harmonis lahir tina kerjasama dina kebaikan. Faqalallahu ta'ala fil Qur'anil Karim perkawis tentang ketenangan dalam rumah tangga. Quran surat Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Anu pihartoseunana di antara tanda kekuasaannya nyata dialah Allah yang menciptakan pasangan untukmu agar kamu merasa tentram kepadanya. Naon atuh hikmahna? Hikmahna ketenangan rumah tangga eta ialah lahir dari kebersamaan bukan dari kemewahan. Atuh anu kaduana tentang tolong menolong dalam kebaikan. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Anu piunggalna a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Naon atuh hikmahna? Hikmahna suami, boh istri dan anak yang bekerja sama dalam kebaikan akan mendapat keberkahan. Atuh mugia oge urang kalebetkeun dina referensi hadis kebersihan bagian dari iman anu piunggalna qala Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tahuru syatrul iman. Anu pihartoseunana kebersihan adalah sebahagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Kumatu pesana ngebersihan lingkungan ieu KUA nya oge bagian tina ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Kedua, hadis kebaikan kepada keluarga. Anu mana piunggalna khairukum li ahli. Anu pihatoseunana sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Hadis riwayat Tirmizi. Atuh kumaha pesana suami anu ngalakukeun kebaikan bareng keluarga eta tanda akhlak mulia. Atuh poin anu katiluna hadis saling membantu. Anu piunggalna qala Nabi sallallahu wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhihi. Anu pihartoseunana Allah akan menolong hamba selama ia menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Atuh kumaha pesana keluarga anu silih bantu dina kebaikan insyaallah bakal ditolong ku Allah Subhanahu wa taala.
Nah ayeuna dina adegan ieu video teh panginten nya ngored rumput, aya oge ngagandong anak isi turut ngored dina video ieu. Abdi ngawitan ku ngored rumput isi ka wawan aya satras ngagandong murangkali. Bari neruskeun kagiatan nya ieu isi oge ngiringan ngored sanajan sederhana ieu momen pinuh ku makna. Jadi pesana yang bisa ku abdi sampaikeun dina kesempatan ayeuna teu aya hiji kabagjaan anu sajati iwal kabagjaan anu dirasakeun babarengan jeung keluarga. Harta bisa dicari, jabatan bisa diganti, tapi waktos babarengan kulawarga moal bisa diulang deui. Dalam kebersamaan itulah ayah belajar tanggung jawab, istri belajar kesetiaan dan dukungan, anak belajar cinta dan keteladanan. Sanajan ukur ngored rumput, tapi di sisi Allah ieu tiasa janten amal ibadah sabab pelayanan umat sareng ngajarkeun nilai kahirupan ka anak. Atuh kumaha intina jadi teu aya anu pangbagjana iwal babarengan jeung kulawarga. Teu aya anu paling bahagia dina kahirupan ieu iwal jalma anu tiasa nyeepkeun waktosna babarengan jeung kulawargana dina kebaikan. Walaupun sederhana, kebersamaan itulah yang menghadirkan sakinah, mawaddah, warohmah. Atuh piunggal Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pamugi urang lebet kana pidawuhna. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala alaihimur rifqa." Idza aradallahu bi ahli baitin, jika Allah menghendaki kebaikan pada sebuah keluarga, adkhala alaihimur rifqa, maka dia memasukkan kelembutan di antara mereka. Hadis riwayat Ahmad. Atuh naon hikmahna? Hikmahna kelembutan dalam kebersamaan keluarga adalah tanda Allah menghendaki kebaikan. Hikmah anu bisa didugikeun ka sadayana anu ngadungukeun, ka sadayana anu nyaksikeun ieu video. Hiji, kebahagiaan tidak harus mewah. 2, amal kecil bisa jadi besar karena kebersamaan. 3, anak belajar dari apa yang dilihat bukan hanya didengar. 4, rumah tangga kuat karena kerjasama bukan kesempurnaan. Taatuh ayeuna kalimat penutupna mugia momen sederhana ieu janten pangeling-eling pikeun urang sadayana yen kabagjaan sajati sanes dina harta atanapi kemewahan, tapi dina kebersamaan keluarga, dina kebaikan. Hayu urang jaga rumah tangga urang sadaya, hayu urang ajarkeun anakku teladan, sabab keluarga anu harmonis nyata pondasi masyarakat anu kuat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah ya Allah, dina momen sederhana ieu kami tiasa babarengan salaku keluarga ngabersihan lingkungan, ngalakukeun kebaikan sareng silih nguatkeun dina kahirupan. Allahumma barik lana fi ahlina wa zurriyatina. Ya Allah, muga Gusti ngaberkahkeun keluarga dan keturunan abdi sadaya. Allahumma barik lana fi ahlina wa zurriyatina waj'al buyutana buyutan sakinatan mawaddatan warahmah. Ya Allah, jadikan rumah abdi sadaya rumah yang penuh ketenangan, cinta dan kasih sayang. Waj'alna minas solihin as-sabirin asy-syakirin. Ya Allah, oge mugi Gusti ngajadikeun kami termasuk orang-orang yang saleh, sabar dan bersyukur. Ya Allah, mugia rumah tangga kami janten rumah tangga anu sakinah mawadah warahmah. Pasian kami kasabaran dina nyang hareupan ujian, pasian kami rasa syukur dina nikmat anu parantos Gusti pasihkeun.
Ya Allah, muga Gusti ngajadikeun abdi salaku ayah anu mampu janten teladan. Jadikan istri abdi pasangan anu setia sareng penyejuk hati. Sareng jadikan anak-anak kami anak-anak soleh soleha anu janten penyejuk panon sareng kabagjaan agama. Ya Allah, sanajan kahirupan kami sederhana, cukupkeun rezeki kami, berkahi usaha kami, sareng kumpulkeun kami sakeluarga di dunia dina kataatan, sareng di akhirat dina jannah Gusti. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan sebagai penyejuk hati dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang takwa. Quran Surat Al-Furqan ayat 74. Mugia kebersamaan sederhana ieu janten jalan turuna berkah ti Allah teu aya kabagjaan anu sajati iwal babarengan jeung keluarga dina kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.